Emang susah, ari gablek penyakit hate mah. Hawa nate iri, hawa nate dengki nempo batur. Tekaok batur senang saeutik diomongkeun. Ningali batur susah diseungseurikeun. Naon hesen aku cek aing mah gablek sungguh teh ulah dipake ngomongkeun batur. Ulah dipake ngagorengkeun batur. Komo muka aing batur mah teh pake kali-kali mata barang hakan. Bentet-bentet sakalian tah kadutna. Disabaran kalakah nyepelekeun, dibere hate kalakah menta jantung, dibere kesempatan teh mikir lain di urang deui. Ingat jelema mah boga batas kasabaran. Paham? Baledageun. Hirup mah ulah daek disetir batur. Kudu boga prinsip sorangan. Salilah henteu diurus batur, teu ngarugikeun batur, tong peduli. Baledageun. Diajar tega ka jelema anu memperlakukan urang sangeunahna bukan berarti urang jahat, tapi urang belajar mengimbangi. Baledageun. Dengekeun kardun, lalaki anu hebat lain lalaki anu neangan awewe geulis, tapi lalaki anu bisa nyieun pamajikanna jadi geulis. Sagoreng-goreng na pamajikan maneh dihareupeun maneh, tapi di mata hareupeun lalaki nu lain geulis. Kusabab bisa menangkeun pamajikan maneh. Baledageun. Cek enaknya hirup ece mah senang. Atunya heueuh, deuk teh senang kumaha hirup urang? Hirup urang mah tara nguruskeun hirup batur, boga pikiran tara dipake mikiran batur, boga hate tara dipake panas ku milik batur. Yes. Boga duit meuli, teu boga duit meuli. Hirup mah dinikmati, lain loba mengamati. Bener teh? Baledageun. Dengekeun Besti, pamajikan zaman ayeuna mah geus teu usum manyamenye. Yes. Seulah saeutik-saeutik leweh, salaki berulah leweh, salaki bertingkah leweh, saeutik-saeutik leweh. Ye, ingat, lamun salaki bertingkah teh imbangi. Ieu teh rumah tangga, lain rumah duka. Bener teu? Baledageun. Ye, naha awewe bisa dibeli, sedengkeun lalaki teu bisa dibeli. Kusabab lamun lalaki loba harta moal cukup ku hiji awewe, sedangkan awewe nu loba harta moal butuh ku nu ngaranna hiji lalaki. Karena pada dasarna lalaki mah gelo kuliah, sedangkan awewe mah gelo ku uang. Bener teu? Tong protes. Baledageun. Ye, lamun maneh dek cerai jeung salaki, kudu dipikir heula. Sabab maneh mah lain artis. Beda cerai maneh jeung artis mah. Ari artis mah begitu diceraikeun ku salakina jol meunang pigawean, aya anu nawaran jadi foto model, aya anu nawaran endorsan baju make up. Kan genah moal mikiran pigawean, pasti ka dituna bakal menang piduiteun. Yes. Coba ieu lamun cereina maneh komo hirup di kampung mah lain menang pigawean mah, alakah menang pi omongeun cek tatangga teh kunaon si eta dicereikeun abet kitu. Nya meureun si eta mah da dicereikeun oge borosna kana duit. Lain menang pigawean mah, alakah menang pi omongeun. Baledageun. Geus mah tukang ngahasut, munafik, resep ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Ye, ulah pasang muka dua, kali-kali mah ye muka usaha meh aya hasilna. Baledageun.